alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Ya Allah ya Rabbi, horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula. Ulah sieun ku ya kayatiman, ulah sieun ku kafakiran. Hiji nu dideuleu Allah Subhanahu wa taala. Teger. Tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sedekah. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2, Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun. Bikeun heula kaluar ka dinya. Geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji, moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kaene di meja. Bikeun heula. Nurutan eta bae ge seseleh tah. Nurutan eta bae datang ke modar urang moal bisa tuh jakuari bae Haji Pendi geus tere paevan nya namanya lantaran huis dage geus lain di dieu berarti hadapun bujal geus huisan kan dieu ge lain mikiran sedekahnya nama malah terus disering leungit berkat sering ai kula mah geus kudu dicaritakeun teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit. Lain sodako nyokotan panti balik sama berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan ai ieu mah karakterna nyokotan pansa balik na mah aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga nanaon karakterna tukang beca lain karakter kahirupan sapopoena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu bae. Cek nyana aing ge hayangan aing teu boga nanaon. Lah aing mendek sedekah ngabeca bae ngan asal poe Jumat. Asal poe Jumat jelema anu naek beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar. Sedekahna eta bae nya komo nu deuk ka masjid mah ngabecanya na bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi mah mama beda jangan mah aya urang mah mama ai eueuh bae ai masih ka mana deres masih mah atuh deres masih mah malam-malam teu semakin teu masih sia bae nya. Nah mana naon bapana ka tukang beca ieu ieu mah kieu poe Jumat ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ka masjid nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar heuh atuh masalah cenah keluar jare jam 8 asal poe Jumat bae asal poe Jumat geus pokona dek ka mana tah teu kudu mayar ka nyana gratis datang kaheraneun anu naik beca ge asal dibayar Jumat
asal dek dibayar baik tukang sayur. Jumat gratis atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae. Si Mbak mah nungguan poe Jumat bae geus tadi dilakukeun bunyana asal Jumat gratis, asal Jumat gratis. Kabeneran aya nu teu nyahoeun bos masjid. Berangkat ke masjid dibayar ku cenah. Berapa mas? Gratis pak. Jangan sombong, beca gratis bos yo bos. Enggak pak, saya mah asal Jumat gratis pak, pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja. Kamu ngebeca aja sombong. Berek kunyana tuh ambil 100.000. Enggak pak, bikin deh bo mun Haji Masuri. Atuh minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea. Bergaini nah eta kaget tuh bos, kaget cek bos teh coba ke Jumat hari, coba ke yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis. Jumat hari naik deh nya eja masjid yana geus disiapkeun duit 500.000. Coba cek yana gratis teh bener teu. Sampai masjid berapa? Pak, gratis, Pak. Jumat saya gratis. Yang bener kamu. Pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya, orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Keluarkan punyana saya hitung di hari punyana 1, 2, 3, 4, 5 500.000. Haji Peni ge osok tak kitu tah. Percis Haji Peni sok kitu tah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 1 juta tah. Nu dicokot betungtung hiji tah. Tolol jasa teh berat. Penipu goblok. Internya apa? Inter nipu. Eta pernah nyarekan lik mere di Jakarta jeung kula ye. Tanpa ramain makan kieu bae. Ditunggunya bener sih 2.000-an mah, tapi kan ngeunaheun kadeuleuna bener teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cak anu menta-menta gede oge ieu kan. Berarti 10 kali 2 sabaraha? Iya, cokot punyana hiji. Sat nih. Kieu bae teh tukang baramain. Tu galedeg sia. Ngaharen-haren bae. Emangnya nama kos gitu berhenti leutik penipunya nama. Mandak dagangnya tuh maju-maju. Tah, barang dihitung mah asli mah bos. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Enggak pak. Saya mah asal hari Jumat gratis. Udah jangan gratis-gratis nih 500. Pokoknya walaupun berapa pak, jangan pun 500, 5 juta nanti dulu. Saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah, cak bos. Jelema nu kos kieu ye. Jelema nu kos kieu. Tas Jumat langsung nyana miheulaan. Nanya, aya teh tukang beca di mana imahna? Ka salah satu jamaah. Oh nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna. Langsung berangkat ke imahna. Diketrok lawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali keluar misalnya pamajikanana make mau kena kene. Waalaikumsalam. Betty ya mah. Ada apa pak? Ini rumahnya Pak Anu. Iya, yang tukang beca. Betul. Ini siapa ini? Saya istrinya. Nyana cerik didinya, masya Allah. Neuleup salakina ngabeca poe Jumat gratis. Neuleup pamajikan anak make mau kena kene. Dibikin duitnya 500. Nih, saya tadi naik beca, kemudian nggak mau dibayar bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan
gratis. Suami saya mah Pak, walaupun bayar sama saya, enggak Pak, nanti suami saya ke surga, masa saya ke neraka. Ya Allah, eta bos kieu bae bos, aing teh loba duit, aing ngabutuhkeun duit, neangan duit, tetapi ieu kakarak bagi tukang beca model kos kieu, masya Allah. Coba saja, aslinya orang mana? Cilongok Pak. Siapa? Dasar hasud jangan mah. Cilongok Pak. Ya Allah ya Rabbi, idinya nyana ngitlakeun cai mata. Ya Allah ya Rabbi, horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya, teh ieu nu mantak ieu kumaha? Nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi, lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah ya Rabbi, cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana, "Neng, Bapak mangi tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang ngamimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majelis boga puluhan juta geja pantes, batur nyantun yatim piatu jaboga pantes. Ieu tukang beca jeung pamajikanana. Bapak can nyorang ngecrakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga. Barang datang ka imahna pamajikana maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah. Ya Allah ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk. Ayo Pak atuh cek nyana. Cintakeun urang ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, disorot ku sinar Kangjeng Nabi, kasorot. Ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi, jang moal daek diuk di dieu. Atuh moal daek diuk di dieu. Ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang. Aya nur ilahian di hate urang. Nu mantak daek diuk di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang ya. Tadi di bandara, wow, eta Haji Pendi gigian we. Naon tual-tual ieu teu kaharti ku kula horenganan urang Amerika susuna bede. Eta Masya Allah karim. Kula ge lamun teu mau sorban mah meureun dideulekeun ngan sorban make sorban api-api bae ge ieu. Ngan rada diintip teh jauh gede tuh. Ya Allah, eta bener teh urang Amerika luwis jasa teh mah. Luwis disusul ke orang Pakistan lah Luwis, oh barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi nya nangis ge bae bareng kotok nya tuh mulus jasa caknya berarti jarang jauh meureun normalnya. Geus kasimpulan nama eta nu sugih teh nu sugih pasini jeung pamajikanana. Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana? Haji urang ka Mekahkeun. Coba urang tanya. Ji, bener oge. Ih pamajikanana ji nurut teh. Ih beneran kan? Boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah. Ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina. Pan aya jelema. Iya, Neng, urang boga duit 10 juta ka masjidkeun 9 juta yuk. Nanaonan? Eling atuh. Salaki ditarekan. Eling. 9 juta urang 1 juta nanaonan. Anu cager ge gering heula. Eta majikan kamu. Masya Allah.
ayat tengamu neng kurang boga di 10 juta 9 juta ke masjid kan yuk kabeh masjidkan yang hulu-hulu sia ambo itu orang pondok kata pena Masya Allah. Nah akhirnya anu sugi teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Ieu mah deuk nanya bae daek teu ka Mekah. Macem-macem. Ente mah deuk nanya daek teu ka Mekah. Atuh deuk ditawaran ka Mekah mah anu teu daek. Aju maksud Bapak naon? Bapak ndek ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan. Sok kitu bapak mah. Kitu. Ya bunga-bunga tapi maksudna kaget. Beneran ieu mah cek pandanganna beneran. Jatuh akhirnya di kamekahkeun mah masyaallah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ku cintana ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat. Guys, kana KTP na langsung didaftarkeun alhasil nyana diberangkatkeun ka Mekah kuno sugih. Nah ieu berkat cinta ka Kangjeng Nabi nceling di hate teh resep jasa ka Kangjeng Nabi. Kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi. Ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut lalaki ieu asal nanya awewe ngabalieun asal nanya awewe ngabalieun nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos. Nah, si Mbak ditanya si Mbak tetap bunga. Keur mah jore Yuni teh kotok. Tem jore jasa tamata. Ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur. Teu nyambut teu manjur bae. Minta pelet ka kiai Rifki tah. Il qala Yusuf li abihi ya batini ra. Endahan kiaina nu laku. Kan teu balik. Cenah manteu. Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we. Ya Allah ya Rabbi. Tapi mah kawasa Allah. Lah kuariba oper bae lah cekeuna. Deuk ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat deuk ka kiai bener. Jaman teh pelet kaji pending geus. Boro-boro aing nya ge teu laku. Aduh. Ayeuna ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh bagus maksudna ya kan hayang kawin atuh lain geura kawin hayangan lalaki makan pembeli eueuh jang meulina hayu boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge embungeun ka haju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet beuh ti mimiti wal yatalatof datang ka ilqala Yusuf untal kabeh cekeun eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge teh jerundani eta geus lain kitu teh disilang Masya Allah ti mimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Masuri pada wena kos gitu tak puding tah bae keur ngora kikian nya tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku
Nah ieu mah deuk basarakeun kaki cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Yai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana Kiai tapi teu meunang direkam mah ye sholawat ieu mah anjur jasa mah ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan da bacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana ta'ala wa qasana kul antu salatu sulaiman siman ya atuh itu mah pelet bahkan tama lain ke awewe jam pedagang eta serius ngan cak abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam dibaca ditalar sakali dua kali tilu kali masalah lamun talar datang ka tilu kali bake lamun teu katalar ulah ngan teu meunang direkam teu meunang Allahumma shalli ala Muhammadin anak alaihi wa qadar kulban tusalatu salam ala sayyidina Muhammad anta bihajati nah ya akhirnya kuyana diwirid kuyana dengan cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah dibere sabaraha kiai teu ngawirina lamun bisa saumur maneh mimitina dipoe lahir misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon misalnya umurnya geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir atuh kecil da bakos kitu dibaca kuyana terus we Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyata lakum antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammad karekam tapi teu meunang diwirid tah bos ya teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna tuh bahaya tah mah nah diwirid kuyana terus we diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur asal penting diwirid sesuai jeung umur terus tambah cinta ka Kangjeng Nabi dicintakeun ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si Udin kok kasep amat ayeuna kasep amat cenah keur ieu mah jobed sia jobed bahasa Vietnam eta kasep amat unggal jelema nyebutkeun kasep bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cakna teh pan beda tah pantes cakna nyurup teh nyurup pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kok saji pendi aya kan nya awakna sampaian topo ge sampai-sampai ku kesimpulan ada mah alhamdulillah loba rezepen ya akhirnya naon gitu ngalamar kawe jadi tah eta sholawat modalna cinta ka Kangjeng Nabi atuh ye kiai lain ku sebab bisa ngaji cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangpaat elmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat elmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan tah aya jelema lah elmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema diangkat jadi sholihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi sholihin modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana cinta ka Kangjeng Nabi anu jobed aku modalnya cinta ikan karaset ya kadang namanya karaset kurang cinta ka Kangjeng Nabi iya kaset cak ieu mah ieu kaset dibandingkeun jeung di soler mah ja
atuh sakieu mah kaset. Tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ya kos kieu ya mantap betah aja di Cilongok cekna ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi. Nah inilah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae ieu jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut perebutkeun nyana ribut kaget sih kudu udah ribut bang eta teh perebut anu jore tadi horenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah kan nah ilah Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapa 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maut dilangsungkan pengurusan Abi Thalib Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok yang kelompok Kangjeng Nabi di barisan depan Muhammad mana kunaon ieu milu perang ulama lain perang naon deuk ngadamekeun lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok gara-gara main gundu lain budak anu ribut kolot jeung kolot main gundu doang Masya Allah di pondok keur ieu gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana-nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabatu urusan poleca gundu lalayangan kunaon jadi bapa nu ribut Masya Allah karim. Nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok. Ya Allah ya Rabb Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta. Umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai aya tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur. Ya Allah di mana leuwih ti baturna? Ketika batur kanekleb, ketika batur kabar, ketika batur nyanyi-nyanyi Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana, yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu. Kangjeng Nabi ngilu lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa, suarana Kangjeng Nabi bagus, kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa, dek diorbitkan Kangjeng Nabi ngilu. Setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi, akhirnya babaturanana diteruskan tidak ada terus kayak kula menyusul baik. Kangjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa, rep sare diamankan ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus, penampilanana hebat, ketingali kedewasaanana, tapi diamankan ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare. Coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar, ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon, tapi di luhur batu. Mata kekare pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh. Lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat, teu aneh. Di Malaysia hebat, teu aneh. Di Saudi Arabia teu aneh. Tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam. Ieu kan satu keanehan. Ulah aneh. Lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni. 200 pangeran tangkap, 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi. Tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia. Hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kukula bun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia
jeung kunjungan-kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara tina Wahabi dek jadikeun Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan, matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun aya nu ngawahabikeun. Ieu katinggalan di Mekah ge kuari Sunni, di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah biasa ya Nabi salam kaji peni ge geus kieu bae urang ka ditu yeuh naon berkat dah gede meureun ka berkat bae cenah mah. Masya Allah dasar orek koros es cinta main kuluhum bae. Tahun 12 umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe ditalingakeun ku kabehan kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais, lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah kari hiji nabi nu teu ngangon embe, hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe. Mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula. Bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu eleh Kangjeng Nabi ge kugul. Dina bab ngangon nama hampir katinca kebo kula sabaraha baheula. Masya Allah. Nah, ieulah Kangjeng Nabi. Kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embe luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamun tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq, tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutna beda. Bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar anu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua, ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudua jelema nyanggakeun ka Gusti. Hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa, ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah, hiji Umar bin Khattab, nomor kedua Abu Jahal. Nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger. Nuhunkeun salah sahiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atawa Abu Jahal. Nyanggakeun ka Gusti. Ditarima doa Kangjeng Nabi, Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara. Mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim pohara geus kajer kumaha ge. Ujianana beak eta tihang majelis. Aku nya dileg-legan ujianna. Tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kangjeng Nabi kuari kakarak umur sabaraha tahun? 14 tahun. Nah, raramena ti 15 kaditu bakalna ieu. Nah ieu lah ieu kakarak lahir kan ieu ge disingkat-singkat supaya urang hafal be tahun kahiji, tahun kedua, tahun katilu, tahun kaopat sampai ke tahun 15. Ieu kuari ingat muludan nu kabari poho. Naon kare nu kamari? Nah, ya jadi supaya ingat kuari umur Kangjeng Nabi sabaraha tahun? 15 tahun. Nah engke urang muludan di mana deh ya mantos ya lembur jadi 16 sampai 30 tahun iyalah 35. Wah mulai Kangjeng Nabi katingali gagahna perkasana jeung hebatna tanggung jam 12 atuh emangnya semenyan mah juri meureun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saitik supaya mantap wari datang ke umur 15 tahun. Ingat tinggal dilanjut kurang 16 naon